Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Gagah Ramadan. Gagahna bulan Ramadan urang bunga sebab kahiji bisa ngaleungitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masya Allah, cek urang pohara amat eta bulan Ramadan. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan, bisa dirantai ku Ramadan teh. Ku kagagahana bulan Ramadan, setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Padahal sejata senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah juri dirantai ku Ramadan mah. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun gregesan. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ke istana jurusanana mantepkeun welanan. Aduh, Masya Allah, di urang sabaraha ranteun nu biasa. Urang teh na apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener eueuh jang ngarantena, bebeja ke kula, siap pula pangodokan aya keneh. Tukang nyeun rantai di pangodokan. Nang neng-nong. Teu nyahoan. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Deui eta mah. Para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai, pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae, nu ngabuburit make celana pendek, eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang sah.